wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng Amanda Dwi Kurnia. Dina acara warta Sunda warta anu baris kapindahkeun nyaeta Disperindak Kabupaten Bandung. Ngaayakeun pasar murah. Bandung gawe ka Disperindak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung ngaayakeun pasar murah di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Senin 23 Agustus 2017. Dina eta pasar murah dijual saniskara produk UKM usaha kecil menengah nurutkeun Kadisperindak Kabupaten Bandung Bambang Budi Harjo. Pasar murah ke ieu ngarupakeun Disperindak Kabupaten dina pasar murah ieu sakabeh produk nu dijual hargana leuwih murah dibandingkeun dina pasar swalayan atawa swalayan. Pasar murah kacida dipikas resepeun warga di Kabupaten Bandung. Seperti tahun sememehna muterna duit ngahantol 68 juta peminat pasar murah ieu lolobana masyarakat umum. Persentase ngadondona 70% masyarakat umum jeung PNS 30%. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.